budak kerbutak jutek wae ku si Keket. Karena naonan sih aku malam salah kisah udah hayang ngopi. Naon sih mah? Ye, aya video viral nah. Ya, ayo ulun mal. Ayo. Ayo. Kita mah kita. Rame eta titokan teh geuning nya pantesan sia budak jutek wae enggak poe. Pemajikan teh lah. Udah es kopi aja. Neng. Neng, mana sih awet teh lah? Naon sih Kang? Pegorowan wae. Kayak ngopi abang udah es sih lah. Segar belum ngopi. Kayak kopi apa? Kopi nama aya. Cuman cai naon cenah heur. Dari mana di jero ada sih cai teh hanut-hanut aja nih ngopi. Kan Kang. Teh kotok kan malu. Udah baheula mah teh kotok teh di urugan di lebuan. Tapi ke padu anu di jaro beda. Tiktokan Kang, buset deh. Lah seru wae sebodoh maneh lah. Geus ayeuna mah nyeduh kopi ka ditu lah. Aya we kopina. Aya kopi nama yang geus Dengan aya we deungeuna. Oh, Mau beli roti di ke warung. Kade poho beli roti nya. Ini ada Roti ya? Roti doang. Heeh. Tuh, Kopi na bawa ka dia yang minum mah komacai. duit mah mana heula? Aduh. Hutang we heula ka warung lah. Kada heula nyokot kopi heula nya. Heeh. Awet teh kana duit mah inget. Ya, takang ya. Tanya, arek beli kopi teh heula roti. Kopi doang coba kopi. Kade poho. Salah aing kita beli naon ya? Roti apa sabun ya? Roti meureun ya? Roti. Nah tuh. Nah, bro. Woi, nah. Roti. Roti. Naon Mang Abu? Mana, Neng? Beli sabun? Hah? Beli sabun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanu maot. Urang arek beli sabun, Mang. Sanu maot. Urang arek beli sabun. Salah gimana? Urang sitah beli sabun ku lalaki urang arek ngopi. Ya Allah. Ah, bodo amat ah. Ngomong jangan urang mah hese. Tadinya jam 7. Heula kedeng. Urang ka ditu. Masya Allah karunya amat nya. Kamari masih bebarengan kene mancing aja urang enak geus maot. Umur mana bener nya. Tadinya kira jam 7 ka ditu. Kang, ieu arek ngopi mah. Sok. Gila banget ke warung teh lo. Kok, hari mana sehat? Kurang ngopinya jauh. Mas sabun atuh. Sehat Kang, emang tadi sih beli naon? Beli roti, banyak orang ngopi jeung sabun yang ngabutuh semua kurang. Roti, pohon Kang. Tadi sih kapan di Mang Abu? Emang provinsi Abu di mana? Tadi di jalan. Udah si Abu di layanan udah kemudian terus kali itu nih kata jero lah. Nah cai bawa sabun aja. Buatnya Oh Kang. Abu goblok ngeganggu wae udah. Gas lagi beak. Oh, kasih beak. Karena kan menang meuli kamari 2 bulan beak. Atuh geus lila Kang mane mah. Aku aing ngopi kumaha cenah ieu. Geus kali itu lah geus ngaku lah enggak kumaha udah lah. Oh geus atunya urang rek tiktokan deui Kang. Oh, nama tuh lah. Wah, lah geusnya. Tai kotokan malulu lah. Aing kumaha cenah yang ngopi. Lu kan kudu dibahkeun mah ieu. Lu kudu kieu main. Cenah, geus pae geuning ge cenah ge hirupna karek ngabusa doang. Cenah geus pae. Dek saha? Iya lah moal ngabura aing. Cenah geus pae. Dek saha? Cek pamajikan, jadi cenah geus ada katujuhna. Astagfirullahaladzim. Aing hirup kene, aing seger kene. Buset pamajikan sia si anak tadi aing kapangi cenah geus tujuhna aing rek sedekah ka dieu rek giluan tahlil. Sia masalah dengan bro. Ah, beraku panengan teu budak teh naon. Buku siap Ah, budak. boros sia lah, aing rek balik. Oh, nang jorok itu lah.
Goblok banget cenah pae. Pae kur main pusing aya ngopi jadi dibahon kieu. Sia ada datang-datang ah. Ya.